kuntu awwalan nabiyyina fil khalqi wa akhiruhum fil ba'thi. Shadaqallahul azim. Langkung dipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat wasalam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad Al-Mukarramun sadayana para kiai para sepuh nu halaladir ku pribados dipika hormat, aparat pejabat pemerintah wabil khusus manawi ayah Bapak Kepala Desa beserta jajaran, teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi Anugara Reuneup, deg-degan. Alhamdulillah, urang doakeun mudah-mudahan masyarakat Kampung Nangerang sing dijadikeun masyarakat anu ahli ibadah. Jamaah sadayana rahimakumullah. Sakabeh manusia nu hirup di alam dunia moal kaluar ti kudrat irodat Allah. Manusia hanya ukur berencana, al-insan bitadbir wallahu bitaqdir. Manusia hanya berencana, Allah anu nakdir. Allah anu nakdir. Ngondang Kiai Fudhali hakikatna anjeunna teu acan aya izin ti Allah. Syariat mah alhamdulillah atos ngan dina saat ieu kiai teu diizinkeun ku Gusti Allah sumping ka dieu aya gambar Ki Fudhali aya ceramah aing. Kumaha ya Gusti ya. Tapi alhamdulillah geus kudrat iradat Allah wengi ieu disim kuring kudu calik di bumina kaawing kudu calik di masyarakat Nangerang kudu maijabah kana uleman urang Nangerang. Alhamdulillah eta pula mau mobil ti ditu Pak. Tadi ceramah teh dua tempat, hiji di Gunung Karang, dua di Cipacung. Beres di Cipacung jam 12 langkung 5 menit mau mobil kali dengan ukur 8 menit. Alabatan udah ganjing edan. Masya Allah, bu panitia wayahna. Atuh cek pula ke wayahna 2 kali lipat. Aku bener kae cocok pula di. Jamaah sadayana, Allah nyiptakeun manusia anu mukallaf kabagi 4 bagian. Ieu rek dibahas muludan kuring. Moga-moga hidayah taufik ti Allah. Karuatkeun ieu kabehan. Masyaallah, alhamdulillah. Urang Nangerang dilawan. Sabab urang Nangerang mah geus kasohor, urang dieu mah rajin ngabohong. Ini Nabi, nah bisa jam 2 keluarga. Terus, ayo gara-gara mempembunga mengkerlobaan. Cek Imam Ghazali lamun ngaji kudu atoh. Lamun jelema keur ngaji atoh ciri di akhirat bakal atoh. Hayang atoh di akhirat. Hayang mata lamun keur ngaji ulah mamut. Senyum. Ieu maka ngopi. Kak kue, hubung ngaji gara rati merang uti mier kana hulu. Mun sari-sari temenang ge cek sanawa yang sedikeun batur. Aing yang sedikeun kalakon urang mah meunang. Temenang ge yang sedikeun eta ngaranna gibah mungkin teu ngomongkeun. Yang lamun sari mampu kerlobaan. Ulah sorangan. Bade pikir. Al-mukallafuna ala arba'ati aqsam. Allah nyiptakeun makhluk anu mukallaf samodel urang itu kabagi 4 bagian. Al-qismul awal qaumun khalaqahumullahu li khidmatihi wa li jannatihi. Hiji Allah ngadamel makhluk anu mukallaf itu didamel ku Gusti Allah kanggo ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah. Nu kadua wali jannatihi, di samping sabada ibadah ka Gusti Allah jeung kanggo ngeusi surgana Gusti
Allah ayang kurang nangarang ke surga. Oh jajal lagu embung ke neraka. Sanajan sholat belang boten itu syambuh ke neraka. Sanajan eta tilok ati itu syambuh ke neraka. Bener. Tetap hayang ka surga. Moga-moga kabehan amin. Laju saha eta golongan anu diciptakan ku Allah pikeun ibadah ka Gusti Allah jeung pikeun kanggo ngeusi surgana Allah. Hum al anbiya wal auliya was salihun wal amilun wal mu'minun. Hiji golongan anu pertama diciptakan ku Allah. Para hadirin jeung ibadah ka Gusti Allah jeung kanggo ngeusi surgana Allah al anbiya rombongan para nabi mah teu bisa dikasar. Ulah aya cita-cita hayang jadi nabi di panah gelap dia. Sabab nabi mah teu bisa dikasar. Lamun cita-cita jadi wali mah meunang bae eta ge hese. Ulah coba-coba jelema yang jadi nabi, nabi mah langsung taufik khusus ti Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, iyalah para nabi sehingga keimanan para nabi yazidu wala yanqusu, tiap hari terus bertambah ka Gusti Allah, tak pernah berkurang. Sabaraha jumlahna nabi? 124.000 nabi. Idinya dipilih dari ku Allah. 313 nya rasulnya nabi wajib dikanyahokeun 20 anu bapa jeung ibu urang ngarang poho deui teh nyaona Adam doang jeung Muhammad. Tina anu 25 dipilih deui ku Allah ulul azmi jalmi anu ngagaduhan katawakalan jeung kasabaran anu sangat luar biasa. Tina anu 5 dipilih deui ku Allah hiji ialah junjunan alam habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad numawi cekang nabi kuntu awalan nabiyyina fil khalqi wa akhiruhum fil ba'thi. Aing teh manusia di rombongan para nabi aing teh nabi paling awal cek Rasulullah diciptakeun ku Gusti jeung engke terakhir aing bakal diundangkeun cek Rasulullah sallallahu alaihi. Kabeh nu diperingati wafatna di negara Yaman ada Nabiullah Hud diperingati wafatna. Urang sok haul Sultan Banten memperingati wafatna. Sakolong dunia Allah nu diperingati kelahiranna mung Kangjeng Nabi urang Nabi Muhammad. Kunaon ai nabi nu saja diperingati wafatna, ai wali nu saja diperingati wafatna, tapi Rasulullah diperingati kelahiranna lantaran Rasul mah can dilahirkeun ka alam dunia, can diciptakeun ku Gusti Allah ka alam dunia, namina tos masyhur di surga di dunia. Urang mah mun hayang masyhur geus lahir. Borosok lahir sangarana atuh eta bae da turun pakolotna. Kapana saha sarta? Aya hidungna sarti. Atuh kumaha geus anakna cenah sartu bae. Adina nu digang surti, keluarga S berarti gitu mah. Masyhurna geus dilahirkeun. Tapi Rasulullah macan dilahirkan Masya Allah para hadirin geus masyhur. Nah iyalah geus para nabi mah ibadahna pohara ka Gusti Allah. Sampai Kangjeng Nabi para hadirin Kangjeng Rasul ibadah ka Gusti Allah. Padahal Rasul mah geus diampura dosana dilebur ku Gusti Allah. Wa wada'na anka wizra. Wallahu a'lam bimuradi. Kami Muhammad cek Gusti Allah geus ngalebur kana dosa-dosa anjeun. Geus dosa nabi mah diham. Tapi Rasulullah ibadah Masya Allah. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ada lesanya kan. Salman mah tadi sabar aja eta. Kita ulunya awe. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda.
juga kawin. Eta Kangjeng Rasul ibadah nepikeun kabar sampai anak-anak salat ngadeg. Aya ieu urang nangerang ka Haji Awing. Nepikeun kabar nangtung salat aya. Aya ge urang nepikeun kabar can pernah salat. Nauzubillah ini. Ka Awing jeung kula panggil di Mekah. Kula kaget. Kula teu nyangka sabab ketika rek angkat kula terjauh kawin berangkat. Berangkat, ya kaji, dan ya kawin. Kawin ngerang, bokong-bokongnya asli nak asli dah. Langsung pak kula, sorry. Aku kula cari, kula katinjak suku kula kawin, cari kula. Masya Allah, alhamdulillah kula antara mahabah kula. Ya Allah, ternyata benar jelema mahabah kali panggilkeun ku Allah. Eta hadirin panggil di Mekah teu sangka jeung teu duga. Ya Allah, maafkan Abu Haji Dawu. Lanjut ti beurana kula panggil jeung kawin. Masyaallah, atuh kawin teu katawas ditu marada kasep miang-miang gitu. Bener, terada sangat terada miang-miang gitu. Aduh, sakiona rada coklat deh. Ya Allah, Masya Allah ngobrol Pak abang muda tuh kena kawin teu ngomong. Abi cenah teu kaburu. Masya Allah, itu nak haji kita tidak tengah diri ke Mekah, pula gitu kaburu suara. Masya Allah, hayang ke Mekahnya. Turut tandaan. Allahumma walna jual tanah. Atau mana baik tanah pun itu sudah daftar ke duit dan gede. Masya Allah para hadirin sekali deui Kangjeng Rasul mayata ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hayang ngaraih maqamam mahmuda, darajat paling luhur di sisi Allah. Nepikeun kabar sampean para hadirin wal hadirat. Ieuna junjunan alam. Hiji mantap urang muludan teh urang syukur ka Allah. Nu kadua ieu urang ngayakeun muludan keur daftar diri. Keur naon? Keur ngeusi absen. Urang mah rumasa hirup loba dorak. Ih, rumasa rantai ya. Mau tidur nyieun dosa, komen TikTok heula. Bangun tidur nyieun dosa. Bener? Isuk-isuk nyieun. Endeg ngaji nyieun. Balik ngaji nyieun. Ibadahna ya. Nyieun dosa terus pala hadirin. Mantap urang mah numpuk di mana-mana do. Waduh, pala hadirin mun eueuh muludan. Kumahakeun dosa urang pala hadirin makana cek Imam Ibnu Hajar Al-Haytami fal ijtima'u lisima'i qissati maulidihi alaihi afdhalus salat wa akmalut tahiyyat min a'zamil qurbat lima yastamilu minal mabarrat. Paham teu? Teu disunahkeun pang ngagawekeun kakeun ikuntan ngaran. Itu ngagawekeun bae nya dua tempat aing ngitah ka dieu. Tadi ge kumaha urang bang balik bae yuk. Ulah cenah, aya kitu naon, nanti bare dua kali lipat aturan aya kitu mah kitu. Aing lihat teh ngade kitu mah. Lanjut bang itu gedenya masuk aya kado bungkus disediakeun. Oh itu aing bae kitu. Aju aya sayur eta di sayur lada dari kono. Aing kumaha leuwih dia atuh. Kado aya. Berkat dua kali lipat. Atuh sayur lada aya. Atuh komplit. Kaekeun aing sampai jam 3 ya cara Ramadan. Kurang es kabehan pernah. Teraskeun. Atuh jajanan geus. Cek Imam Ibnu Hajar bu. Lamun fal ijtima'u li qissati li sima'i qissati maulidi alaihi afdhalus salati wa akmalut tahiyyah min afdhalil qurbat. Saknya-nyana kukumpulan ieu istri Islam. Saknya-nyana kukumpulan ngayakeun peringatan maulid eta teh termasuk paling good ibadah.
Nah sababna lima yastamilu minal mabarrah. Sabab dirinya kumpul mampirang-pirang kabagus. Ya Allah, kalau hadirin ngariung geus kan? Atau sekiraha. Isu ke pada tuhur. Pada tuhur alhamdulillah ngariung kabihanpan wasih. Tuh, jeung panitia kabeh ieu kula undangan daerah dieu eta panitia jebol kada berkah. Nyian 1.500, nu datang 2.000. Nyian 3.000, nu datang 3.200. Ya mall bae atuh meureun teh jebol salakina ngariung pamajikanna ngilu. Anak 12 dibawa kabeh, inantu jadi 24, incu 36. Oh dikirim kabeh. Dan susurian. Sering gebuk, kali itu. Mau hiji deui anak teuing, aceh kunaon? Teu kabagian samping bapak. Kusia teu pake ngariung. Injuna 17. Samping bapak biak kabeh. Cek indungna samping emak bae cenah pake ngariung. Masya Allah, untungnya teu pake androk mana eta di ngariung. Waduh, balik lagi nama kantat, baliknya Masya Allah. Ayah nusalakina ngariung, pemajikan henteu bukan anak leutik. Waduh, datang anak asik kasih ke bapak datang atas ngariung ngatina ngerang menang berkat aceng lapar hayang dahar ayo tinggal kokobok dibuka sarimi jeung beas penipuan. Mantap aing nanya ka kula pintar cenah Ki Jamal kula enaon ieu berkat kuari pancenah kuari kieu berkat kuari aya apa aya asa eta bagus nu mana cek kula asa bagus atah ba nu leuwih hade nu mana nya atah nya asal itu cek eta mah boros pancenah aya leuwih bagus terus eta nu bagus mana mun muji ganjaran gede keneh nu asa aya muji ganjaran dengekeun cek majikanna ka ieu kotok kurang gerak kapung deui depan makana waktu itu sakina waktu mantap disusukan hulu jendol ini udah radas gara-gara dia sih cek majikan waktu radas bo pak eta nu kotok ganjaran. Masya Allah, dibanjir, dicabutan buluna. Dengekan, hiji bulu, hiji malaikat rahmat ngadoakeun ka jalma anu nyabuteun bulu kotok pikeun buludan. Gusti hampurakeun dosa ieu jalma anu nyabutan bulu kotok pikeun buludan. Amin. Ulah amin aya masjid kotok mah. Ya atah berapa tah amin amin. Buru. Coba eta keingkat eta sabulu sakotok aya sabaraha bulu. Ya Allah, moal ka intul pala hadirin wal hadirat encan cenah mun masjid 5 sabaraha ratus ribu bolo kawin. Haji awing, Masya Allah deuleu. Ya Allah, begitu urang dia paeh ditanya ke malaikat, "Man rabbuka?" Teu bisa jawab. Lebih gebuk potong halangan. Cek malaikat saja kotok. Dan ada kan dia, sarmin inu mulu dan dia malaikat, aing kepung sampai dah panas busuk busukan tuh. Jadi saksi, iya beneran. Pajar kayak bohong, paeh nanti lah. Iya, saya mestinya mata kalau ngomong kotok benar kusuk ke awak pun sedih. Ya Allah, untung tuh itu ulang coba. Coba eta ngejok nu buka kompor gas mengeunah. Tapi dalam nu bage haul. Waktu nyupan sono. Sampai ke monyong-monyong dia. Monyong na bibir diganjar. Beus lamun puji berkat jangan eta utamanan atau bagaimana pahala gede-gede masuk. Ngeurutan bawang. Geus jadi barang bisa ibu-ibu. Ke bawang, geprek laja. Ya Allah para hadirin. Ma, naon? Pa, naon ma? Pais kurang daun jauh gerala. Ngalah deui daun jauh kurang. Eta leumpang nasalengkah dulur. Malaikat rahmat nutur-nutur. Urang kumaha?
Mantap, alhamdulillah orang nangrang begitu semangat muludan di 1 tahun kene para hadirin dugi prak ayeuna alhamdulillah deuleu pemuda, deuleu nu kolot, deuleu bapak-bapak, deuleu ibu-ibu begitu kompak para hadirin wal hadirat sampai panitia pemuda semangat lelah capek lihat dulu asup angin kuat dirasa mohon berkah sampai ke dia kan itu sibuk sampai ku sibuk-sibukna ya Allah ku semangat mudah sampai terdohor terasar temantri atuh naonan dia hiru buat sampai kan udah di sholat-sholat cuma di Amerika gitu. Aku mau dinang orang mulai hiji teh dari 80 menit. Moga-moga kacapen panitia jadi saksi di kiamat. Amin. Gerbang. Adalah tuh. Masya Allah menang kebagusan. Ulah cara diri tuh kinta tuh. Kuari mah itu mendiroba daerah kacikan ka ditu. Eta kuara berkatah pilih kedua. Bakul kabeh 2000 bakul. Ya Allah eta bakul hadirin bakakak hiji. Bandang lauk emas, nek kiai, nek wala kahejo, nek pejabat, nek rakyat, nek baru miskin kabeh bakul. Eta mah 300 kompak masyarakat. Masya Allah, para hadirin kan kiai kan ada gede beda bakul. Beneran. Eta hadirin hadirin sadaya nu hadir. Mangki cenah kapan itu berkat pula. Berkat mama. Kucang pernah menang berkat bakul dari ini jalan miskin. Ya Allah, ku semangat tapala hadir dan turut nu lempang 2 kilo 3 kilo ngareum weh panas sama ieu teh lempang 3 kilo ge. Menang berkat bakul. Beres doa ceramah, balik ngigrik. Moho bakul malah tadi mah. Dada tuh bakul, berkat bakul mah beda, masawu bakal jadi sewa. Cek pamajikan ulah bakul motor di mana motor? Ayo motor ketinggalan. Ya Allah, ku semangat nah. Aku balik dulu pada tiro kali itu. Aku tiro benar-benar bakul. Motor di mana motor sama dia. Bakul dicoba motor ketinggalan. Aku semangat kan ada ketelok menangnya bakul mana. Ya Allah, dulur. Mantap mang pirang-pirang kabagusan silaturahmi. Kula jeung kawin pagi di Mekah ijan pagi-pagi kuari. Untung ini gagal. Kamu gagal main mau panggil baik. Makanya kadang-kadang itu di